Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sinareng puji sareng syukur ka Gusti anu Maha Suci, teu hilap shalawat serta salam ka junjungan Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alurang dipertemukeun di dinten ieu karena kehadiran anu dibantos ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dieu abdi bade ngajelaskeun tentang etika dina ngagunakeun media sosial. Media sosial anu ku alurang disebut gadget. Media sosial emang seueur manfaatna, tapi alurang oge kedah aya etika dina ngagunakeun media sosial. Abdi dieu bade ngajelaskeun tentang nyaeta etika dina media sosial. Etika dina media sosial contohna sapertos upami ngechat kedah sopan, tong sembarangan, sareng tong nyebarkeun hoak. Kecontohan dina nu atos-atos nyaeta nyebarkeun hoak. Nyaeta naon hoak pocong teh anu keur viral di zaman ayeuna. Selain eta aya nu leuwih penting dina eta. Nu penting dina manfaatna media sosial sareng anu ulah digunakeun dina media sosial sareng nu lain-lain. Manfaat media sosial nyaeta sapartos gampang ayeuna mah bade ka mana-mana tinggal ngecek aplikasi, bade winitan aya Grab bade mesen makanan tinggal dipaanterkeun. Sareng etika dina ngagunakeun media sosial nyaeta sapertoskeun ngechat kudu sopan, tong nyebarkeun hoak jeung tong aneh-aneh. Salian eta aya nu leuwih penting dina ngagunakeun media sosial nyaeta tong sampai aranjeun hilap waktos kana salat, kana belajar, kana kegiatan sehari-hari. Intina mah tong hilap ibadah karena media sosial, karena HP, karena main game sareng nu lain-lain. Cekap sakitu nu kapihatur, hapunten upami aya kalapatan di abdi nyaeta di omongan abdi, di perlakuan abdi. Mudah-mudahan aya manfaatna anu ku abdi disampaikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.